wabarakatuh. Huwar Rahmanul Qudus ba'ithu muqtadiru. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghah wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqatir rahmati rafati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa tihaw wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mualliman wa rasula wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al-hadis. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat nu kacida pisan agengna, nikmat anu bisa mawa urang ka sorga, nikmat anu bisa ngajadikeun bahagia, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka keluargina, sahabatna, umumna ka urang sadayana anu ngarep-ngarep syafaat ti mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus ka guru simpribados Haji Nur, mudah-mudahan nyana dipasian panjang umur, pasian kakuatan, pasian jembar milik rizkina, supaya wadimurna laku.
oge teu hilap ka ketua panitia sami kusim peribados dihormat. Oge teu hilap ka para bapak-bapak, ibu-ibu anu halaladir dina ieu sing mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Oge ka kori sami kusim peribados dihormat. Teu hilap ka rerencangan simkuring Kiai EM sami eta sami kusim peribados dihormat, mudah-mudahan nyana dimuliakeun ku Gusti Allah. Istimewa oge ka ieu nu gaduh mik ya Haji Maman. Mudah-mudahan Mah Haji Maman sing dipasihan panjang umur loba jobna ya rabbal alamin. Teristimewa jasa ka para santri anu hadir dina ieu, baik santri awewe maupun santri lalaki. Urang doakeun mudah-mudahan santri kabehan dijadikeun ahli Allah, santri anu tihangna dunya, santri anu di pondokna hees bae, santri nu di pondokna teh meakeun beas kolot, santri lamun eueuh suluh sendal guru dibeuleuh, nu kitu teh tihang dunya. Anu hirupna teu nyaho kananan ulin di kamar bae sing horeng main FF tahu Mobile Legend. Urang doakeun mudah-mudahan santri nu aya di Banten atau sadunya sing dijaradikeun ahli-ahli Allah, amin ya rabbal alamin. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengian ieu urang sadayana hadir dina haflah anu mulia ieu, dina raraga takziman wa takriman, ngagungkeun jeung ngamuliakeun junjunan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu harapanana kabehan anu aya di dieu, harapan urang kabehan supaya menang syafaat jaga di yaumil kiamah ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun nyaritakeun tentang maulid, sifatan Kangjeng Nabi moal anggeus sabulan, moal anggeus satahun, lantaran ku saking aheng-ahengna sifat-sifat Kangjeng Nabi. Andai kata lautan dijadikeun ku urang mangsina, tatangkalan dijadikeun kertasna, eueuh nanaonan jauh keneh ketika urang ngomongkeun sifat-sifat Kangjeng. Saking mulyana Kangjeng teh diabadikeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Saking mulyana Kangjeng teh urang kabehan diayakeun ku Gusti Allah di alam dunia, anu harapanana kabehan urang salamet, salamet dunia, salamet akhirat. Ketika 14 abad nu silam Kangjeng nama geus teu aya, tapi cahaya Kangjeng datang ka urang dieu.
di mana setiap 12 Rabiul Awal lain di Parigi bae, lain di Serang bae, lain di Pandeglang bae, di mana-mana ketika ninggang 12 Muharram kabeh umat muslim antusias ngayakeun maulid Nabi. Ku hebatna Kangjeng, Masya Allah Kangjeng teang jasadna mah teu aya, tapi kana urang mere dahar Kangjeng doang tadi. Masya Allah, ieu pan aya cahaya Kangjeng ka dieu anu harapanna hayang syafaat. Di luar harapan eta gaur pariuk, di luar harapan eta gaur centong sendal. Jalema Masya Allah, urang pada hakikatna diparaban ku Kangjeng. Ya Allah Karim, komo kiai mah tiap bulan Rajab, bulan Mulud ku Kangjeng dilintuh-lintuhkeun kori kiai lalintuh jasa bulan Mulud sampai pamajikanana ge geus baueun kana endong. Kumaha dahsyatna junjunan urang Kangjeng Nabi, jalema anu sok ngalem ka Kangjeng, jalema anu mahabah ka Kangjeng, eueuh deui babagean di sorga. Jalema anu cinta ka Kangjeng, nginget-nginget adab Kangjeng. Wa anna la'ala li khuluqin azim. Urang lamun ningali karakter Kangjeng, Masya Allah. Komo di urang ditu mah Bu, urang Uzbekistan, urang Maroko, urang Palestina datang setiap Maulid 12 Rabiul Awal. Kabeh jalema teh antusias berbondong-bondong hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Aya nu sapoe ngimpi, aya nu dua poe, aya anu menang sambil karak ngimpi. Ibu-ibu pan ngimpina jurig malu. Maca sholawat nu datang tukang kredit ka imah kaimpikeun. Awas. Tapi jalema lamun geus ngimpi Kangjeng, ketika moal poho saumur hirup Kangjeng teh. Lamun urang geus diimpikeun ku Kangjeng, awak urang seungit. Tutur katana teh Masya Allah adab. Tapi jalema lamun geus ngadeuleuh Kangjeng moal poho sampai ka maot moal poho. Kasepna, gagahna, lembutna, dimulai luhur sampai ke handap, moal poho sampai ka maut. Ku indah-indahna makhluk Allah nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numatakan sifat-sifat Kangjeng di antaranana ieu lamun ibu dicekel ku Kangjeng ieu leungeun ibu ngimpi cekel tet tiis seungit jajal ku ibu cekel ku salaki ibu hapeuk jasa beda pan salaki ibu mah ari Kangjeng mah lembut pananganna doang baik. Ingat Siti Fatimah ketika dicepeng ku Kangjeng pipina sampai ka maot teu leungit-leungit seungitna tapak Kangjeng. Tah urang ku lantaran aya maulid tambahkeun mahabah urang ka Kangjeng. Emut-emut ku urang karakter Kangjeng. Sifat-sifat Kangjeng dimulai heula tina adab. Lantaran naon? Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Ketika ngomongkeun rahmatan lil alamin, adab nu paling hebat di alam dunia teh ilmu. Di atas ilmu adalah adab. Ternyata di jero adab teh aya mahabbah. Mahabbah teh lamun jalema geus boga mahabbah ka hiji jalema atuh hilang akal. Tah lamun urang geus boga cinta ka Kangjeng, ibadah teh moal capek. Lamun urang geus boga cinta teh ka Kangjeng, sedekah teh moal hemat.
lamun urang geus boga cinta ka Kangjeng ngaji teh henteu kesel henteu hamuai bae. Ieu mah paling gila ibu-ibu lamun ngaji teh gandeng nyasa. Opak teh pais teh encan mawa mekal balikna gandeng. Anu ngomongkeun emas, anu ngomongkeun baju. Macem-macem. Nu ngeunaheun mamagahan ngaji mah bapak-bapak bae. Bapak-bapak mah ngeunaheun jasa. Ketika ngaji nyimak kana kieu masyaallah. Kiai eta kasep amat. Kiai eta cenah bloon amat. Oh, laju. Geus ketika kiai dongeng nyaran deh. Set ngaroko Masalah. Urang pan ya kembali deui tadi teh lantaran aya cahaya Kangjeng. Urang diciptakeun laulaka lama khalaqtul aflaq. Mun eueuh cahaya Kangjeng urang moal diciptakeun. Mantakan jalema nu boga cahaya kaciri beungeutna teh bersinar aya cahaya Kangjeng mah mulia. Mana nu boga cahaya Kangjeng? Tuh guru urang di Cidahu boga cahaya mulia ku cahaya Kangjeng. Guru urang di Cilongok mulia ku cahaya Kangjeng. Sakabe jalema pengusaha usahana lancar mulia ku cahaya Kangjeng. Haji Nur mulia ku Wadimor. Haji Deden mulia ku Sarimi. Masyaallah eta urang pan ningali cahaya Kangjeng luar biasa ditempelkeun kana awak urang. Setiap bulan Maulid ngarayakeun Kangjeng. Nu mantakan lamun urang geus mahabbah jasa ka Kangjeng saeutik bahasana man ahabbani kana ma'i fil jannati. Saha jalema anu cinta ka kula cek Kangjeng harapanana babageana jeung kula babarengan di sorga. Lain amin jalankeun. Ibu mau dipenta urunan 10.000 bage marah. Ketika urang teh lamun geus cinta ka Kangjeng digambar awak urang. Ketika geus digambar awak urang teh Masya Allah eueuh deui. Kangjeng anu ngahirupan. Kangjeng anu ngabogaan kunci sorga. Kangjeng anu ngabogaan kunci neraka. Nu mantakan urang hayang boga sapaati Kangjeng. Engke teh jaga dibela ku Kangjeng. Lamun geus dibela ku Kangjeng teh atuh babageuna sorga. Kabeh jalema hayang asup ka sorga. Nu mantakan yuk urang tambah-tambah kacintaan ka Kangjeng supaya naon? Supaya salatna ngeunaheun, usahana ngeunaheun, urang rumah tanggana ngeunaheun, ketika jadi pejabatna ngeunaheun, ketika jadi RT-na ngeunaheun, ketika jadi kiaina ngeunaheun jasa. Lepas kabeh eueuh deui. Nu mantakan sakali deui lamun nempo kana karakter jeung sifat-sifat Kangjeng loba jasa. Tapi kunaon? Sebab anu aya tina karakter Kangjeng hiji teh anu teu dilepaskeun ku Allah. Mata hatena cekas ka Allah. Mata batina cekas ka Gusti. Nu mantakan jalema lamun geus cekas mata hatena moal aya benci ka jalema. Lamun geus cekas mata hatena moal aya bendu ka jalema. Komo hasud, komo riya, komo hayang kalem. Eueuh lantaran nu ditempo dengan hiji Allah. Ngan hese jasa. Sederhana mah urang mah geus ngabogaan cinta bae. Sebab Kangjeng ge ngajarkeun kana urang teh bersyariat. Lamun geus ngajarkeun bersyariat, naik saeutik digambar awak urang. Lamun geus kagambar awak urang modal cinta bae. Di antarana ciri-ciri jalema anu cinta ka Kangjeng berarti cinta ka kiai, cinta ka ulama,
ciri-ciri jalma cinta ka Kangjeng na otakna teh eueuh hewa, eueuh bendu, eueuh hasud, hayo berjalan bae kumaha carana anu dipikirkeun teh kumaha aing paeh mawa iman apa Islam moalnya. Urang mikir gitu. Ketika orang berpikir ieu mawa iman apa Islam mah, ieu balik ke alam barja bisa ngajawab moalnya pertanyaan mungkar wa nakir. Ketika orang ngajembat jembatan Siratal Mustaqim bisa ngalewatan moalnya, ngandalkeun amal sorangan garati ngandalkeun amal sorangan mah ibu mah bekarak tahajud 3 peuting nyin statusna loba jasa. Capek saya udah tahajud sampai pengkor suku saya. Aya nu kitu pan ya. Masyaallah. Tah nu matakan dibukakeun ku urang aya kacekasan tina hate Kangjeng anu mana geus cekasna nempel ka umat-umat Kangjeng anu di otak Kangjeng teh di pikiran Kangjeng teh kumaha carana umat sadunya dengan catatan muslim salamat. Nu matakan 2 mujizat Kangjeng anu sangat ku urang lamun inget kana mujizat teh ya Allah Karim sedih jasa. Nu pertama mujizat Kangjeng ketika dilahirkeun ku ibundana tercinta Ibunda Aminatul Bariyah. Ibunda Aminah mah pante mules teu duang ibu. Oh, ibu mah karek pembukaan hiji ge ngapoeng salembur. Hayo gegerahan di aing ge. Paeh urusan ari kieu mah. Geura teangkeun bapa dia teangkeun. Aing geus tareh ngalahirkeun ieu. Siti Aminah mah hampang. Tah, begitu lahir umur 8 bulan rek lahirkeun aya 2 bidan nu istimewa utusan Allah. Siti Asiyah jeung Siti Maryam bidan Kangjeng ketika arek dikaluarkeun. Pas dikaluarkeun Siti Maryam jeung Siti Aisyah kaget. Ieu budak moncorong urang kali teh kasep jasa. Begitu keluar langsung sujud Kangjeng. Ketika sujud budak alit anu umuran can sabulan keneh setengah poe-poe acan ketika dikeluarkeun tina rahimna ibundana Kangjeng langsung sujud bari ngomongkeun ummati kakarak lahir geus mikirkeun urang kabehan. Urang rek ngayakeun rajaban, rek ngayakeun muludan. Muludan moal sabar kitu urunanana 100.000. Gede amat. Jeung Kangjeng. Masyaallah. Ketika sujud Kangjeng teh bari ngomongkeun ummati Gusti salametkeun umat kula kakarak lahir. Urang mapan ketika dilahirkeun anak urang lajung koceak jengkang doang adat bapana doang lain. Begitu dilahirkeun bere cau bere susu ogaheun susuna anu aya dotan bere susu anak urang mah ari Kangjeng mah masyaallah kari geus mikirkeun umatna eta anu ku urang kudu direnungkeun bahwa Kangjeng teh anu dipikirkeun umat teh dituturkeun ku urang kumaha carana na awak urang aya Rahman Rahim ka batur. Lamun urang geus nempo Rahman Rahim ka batur berarti urang kabehan ngalaksanakeun tatak adab tatak ramana Kangjeng Nabi. Arek badung, arek nakal, arek miskin rangkul kurang lantaran di jero awak jalema
aya Rahman Rahim. Tajalama lamun geus ngabogaan eta Rahman Rahim, hirupna teh moal katarajang masalah anteng. Salatna anteng, ngajina anteng, usahana anteng, rek rugi rek henteu anteng bae lantaran geus nancep kayakinanna saking cintana ka Kangjeng. Nu matakan jalema nu geus boga cahaya Kangjeng, babari jasa, ngaji babari, usaha babari, leuwih-leuwih kabelah dituna teh urang asup ka alam barzah. Ketika ditanya Kangjeng ilu ngabantuan, inget dongeng nu em ieu mah, masya Allah. Nu em teh hiji sahabat Nabi anu nyeleneh. Jadi ku saking mahabahna ka Kangjeng nu emah doang anu teu ngadab. Loba caritana di antarana nu ieu. Ketika keur ngaji jeung sahabat Kangjeng teh nanya kana Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kulan Gusti. Nu em ka mana? Gusti, nu em keur muriang. Oh, muriang. Muriang naon? Nyeri sirah. Coba panggil betin tah ka dieu. Gotong begotong titah ngaji. Kangjeng ku saking cintana tah ka nu em. Digotong ku enan titah ngaji ku Kangjeng. Ka mana? Ka majlis. Gotong. Baheula mah lain majlisat tudung kieu, baheula mah pan terbuka. Eta nu nyarande bekina budik patang korma. Ketika nyarande cek Kangjeng teh, nu em mana nu em? Cicing beka, aya Gusti tadi mah. Iya teh katempo, kieu doang. Aya ya. Tah nu em. Masya Allah. Dina hiji waktu nu em teh wafat. Begitu wafat sahabat Nabi digiring. Eta lamun hayang ngadeuleu Kangjeng nangis, eta salah satuna Kangjeng nyengceurikan nu em. Sebab Kangjeng kahibur jasa ku nu em. Ketika keur ayana kahibur jasa, ngahahah bae Kangjeng jeung nu em mah. Tak ketika wafat nu em teh dibawa ka kuburan. Begitu dibawa biasa ditunggu dikurebkeun, diadanan, geus diadanan biasa ditalkinkeun. Beres ditalkinkeun ku Kangjeng Nabi nu lain barali Kangjeng Nabi di dinya bae. Cek Sayyidina Ali, Kangjeng kunaon teu balik? Nu em karunya bisik teu bisa ngajawab. Oh, balik nu lain mah. Begitu datang dua malaikat datang. Kedatang nanya, "Man robuka?" Ya nu em, man robuka? Dijawab dengan lantang, Allahu Rabbi. Wih, gagah amat nu em cek Kangjeng teh. Masya Allah. Begitu, waman nabiyuka? Cicing bae. Malaikat rada emosi. Waman nabiyuka? Eta nu em teu ngomong cicing bae. Kangjeng kieu bae lah di luhur. Sakali dinanya malaikat, waman nabiyuka? Eta nu em molotot matan. Heh, atuh gandeng. Kunaon ceuk malaikat? Jalemana aya di luhur. Eta geus wafat ke nu em bisa jeung seurikeun Kangjeng Nabi keneh. Geus wafat jalemana tapi nu em bisa nyieun Kangjeng seuri. Eta keur di alam kubur ge malaikat dilalagak ku si eta. Ditanya, "Wah, mana Nabi gandeng jalemana aya di luhur ngadengkeun tas." Eta Kangjeng keom ya masyaallah. Nu mantak lamun eukeun nongkrong Kangjeng teh Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Nu em lewat dulu be. Kangjeng hahaha seuri. Ditanya ke Abu Bakar, "Kunaon gitu?" Seuri. Ngadeuleu nu em inget ngajual abid. Pan abid kitu dijual ku Kang. Ku nu em nu mayaran Kangjeng. Lamun hayang emam, lamun gambaran kuari, gambaran kuari.
Ayah santri mahabah ka kiai, mahabah jasa teu boga duit tapi hayang deket jeung kiai. Lamun teh di hareup imah kiai aya padagang bakso gitu atau padagang gorengan, ngomong kiai mang gorengan 50.000 bungkus bawa ka itunya, bawa ka itu dibawa karena kiai teh gorengan, masya Allah mam jeung kiai teu kebelpan asup nu boga padagangna mana bayarna teu boga duit tak kiai nu bayaran tos kitu nu emet tah Kangjeng beak dilalaga bae. Masya Allah eta nu aiman nu mantak Kangjeng matuakeun ka sahabat lamun hayang nyaho ahli surga, lamun hayang nyaho jalema maot asup ka surgana tanpa hisaban diantarana nuem. Ketika diteliti kurang ka jerona nuem na jero kolbuna permanen mahabahna ka Kangjeng. Nu mantakan Allah karim ngeunaheun jasa urang pan nya lamun maot asup ka surga tanpa hisaban ngeunaheun jasa langsung ngabung eta Haji Deden deuk ka surga langsung diuk, begitu diuk langsung dipersilahkan 72 bidadari. Pan bidadari mah geulis jasa lamun ciduh bidadari diceclekeun eta kana laut beuh eta laut jadi amis, laut jadi tawar, ceclekan ciduh bidadari. Jajal ceclekan ciduh pamajikan kakak geus tos ngadahar jengkol atau peuteuy gitu ya daek mas ya. Waktu ditalipak bidadari mah masya Allah luar biasa jasa. Ya Allah karim nu mantakan pan santri mah mam teh enak bae mamna di masya Allah aya boga babaturan abdi di Malingping eta nempokeun santri jang mam jeung naon jeung kangkung pan eta nu hideung naon ulah gandeng ieu teh ku kami terong. Oh terong terus jeung naon deui eta kangkung jeung terong jeung jantung dicacak dihijikeun ditempokeun uyah dikadinyakeun mecin dikadinyakeun gula dikadinyakeun sasak dikadinyakeun aya anu lada tenan Bu dada anu lada teh berhubung menang berkat mulut eta loba nu ngiriman sambara lada bu dikudek begitu dikudek lokat begitu lokat angsehat masya Allah tepuk eta dahar doang bebek lek nyilik we seutik 5 huap leungit santri santri nyilik we 5 huap leungit nu mantak ulah salah setar kerja di santri mah urang lamun cenah tangguhannya ke kamar mandi atuh eueuh teh saparo leungit santri mah pan gerak cepet dahar aya anu kieu bae mang launan aya nu gancang doang bebek aya nu kieu leutik mukung ka dieu gede bari nyalang masya Allah aya nu kitu tapi eta aya ditempokeun santri ngadahar terong kunaon eta terong ieu jadi kitu amat padi terong jadi sing horeng sendal babaturan dikeret dikecapat Allah karim eta tas sendal anu geus kadahar ka jero beuteung aya ieu terong liat ahmad di dahar digayem bae eueuh nu teu ngeunah santri teh ngeunah daharna bahkan cenah lapar keneh ngomong nama ka kapalan sing horeng ngabersihan remeh hook lapar keneh santri cek guru teh kieu wajar cek lamun nempo santri imam teh mirasa kunaon kitu mak lantaran santri mah ketika ngaliwet di lokat taburkeun dicecelekan ciduh bidadari santri salapi eta nu mantak ibu lamun hayang nempo makhluk surga anu terlihat di alam dunia cek Imam Ghazali tah santri salapi
anu isukna ka KRKS jam 8 hudangna jam 6 sore meyakeun pakaya kolot doang eta ahli surga eta nu kitu masalah lamun hayangnya wali eta nu asli wali mah sabangsat-bangsatna santri moal poe panggih be al kalamu jadi mubtada kudu ropa lamat ropana domadohir ngaji tetemu hayang buah dada karena anak haji mad tohir si santri mah gitu ge lamun geus puyeng bae nu ngiriman adan dina jandela Allahu Akbar nu mana dak nyalatkeun hese-hese amat pan ieu hese kanu paeh ngarep-ngarep santri mah kanu paeh eta lantaran otakna job aya bener ya mah teu bohong santri di robok mah doang kitu eta udang jang lamun kentrong trong berarti lamun kentrong ge trong eta nyalatkeun eta anu hees gurinjal hudang anu keur dahar di eureunna daharna kacai langsung ngalaudu anu keur ngarit jeung embek manehanana langsung ditinggalkeun ka mana nyalatkeun urang ieu lanjut kitu pan haji anu maot jang ayo jalatkeun job dengekeun pan santri mah lamun nu bagus beres sholat hadiah teu bagus atuh henteu pas balik mah gurutu masya Allah padang itu kabeli ieu mah pan sieu mah tos nyalatkeun mamarahan padang itu kabeli paket 10.000 ge teu kabeli jeung rokok-rokona aneh aing kunaon gitu harga mah turun kamari mah kami nyalatkeun di WhatsApp ieu mah ya Allah 12.000 cenah padang 10.000 jarcok 2 batang eta santri nu kitu makhluk surga anu terlihat di alam dunia unik jasa masya Allah tapi di jero awakna aya cinta ka Kangjeng Nabi etalah urang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jam 11 ya terakhir urang inget tah mukjizat Kangjeng Nabi nu terakhir anu bener-bener ngarenung ka urang ketika Kangjeng rek wafat muriang Kangjeng ketika muriang uzur nyarios kana Siti Fatimah cek Kangjeng Fatimah lamun aya lalaki 2 nu namu nu kasep lain duang budak Arab eta teh titah kalebetnya mohon abah begitu panjang carita Nabi ieu mah penting balik ka malingping ye tah begitu aya duaan assalamualaikum ditempo ku Siti Fatimah teh kasep bener kasep diwartos ka Kangjeng abah mun aya tah kalebet begitu kalebet eta Siti Fatimah karak nempo lalaki kasep duang kitu molotot masya Allah kasep tah begitu kalebet nu hiji di belah kanan Kangjeng nu hiji di belah kiri Kangjeng eta sing horeng malaikat Izrail sareng malaikat Mikail Kangjeng cek malaikat Izrail teh kitu tah kulan geus ieu abdi diutus ku Gusti bahwa dinten ieu teh abdi dipiwareng mundut ka Tuan eta ge lamun Tuan kersa tuping malaikat sopan biasanya jajal ka Haji Dede malaikat assalamualaikum saya Izrail ulah gandeng eta ieu mah Kangjeng bapak lamun Kangjeng kersa tah mohon tapi Izrail abdi hayang panggih jeung Jibril lah di mana tah Jibril di mana cek malaikat Mikail jeung Izrail Jibril keur di luhur langit Gusti keur nyiapkeun roh-roh
orang mulia nabi-nabi keur nyiapkeun malaikat-malaikat rek mapagruh anjeun. Geus panggil heula Jibril. Ulah wakam wadek di pundut lamun teu panggil jeung Jibril. Amun Gusti. Panggil. Jibril, naon? Tah kaditu ku Kangjeng. Oh nya. Datang. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Jibril, kulan. Ieu abdi siap dipundut ku Kangjeng. Dipundut ku Gusti Allah. Tapi wartoskeun ka Gusti. Jaminana naon jeung umat kula lamun kula rek dipundut. Oh ya. Malaikat Jibril bewertos ka kaula. Gusti Muhammad kekasih Tuhan mungkin dipundut ku Gusti lamun Gusti teu mere jaminan kana umat Muhammad. Jaminan naon? Karak daek dipundut. Oh Jibril, bejakeun Jibril ka Muhammad. Sabae umat Muhammad anu loba anu salat 5 waktu dihampura dosana ku aing. Turun Jibril, begitu turun kumaha cek Kangjeng, cek Gusti Allah. Oh cek Allah kieu Kangjeng, sahabae umat anjeun anu laksanakeun salat 5 waktu ku Gusti dihampura dosana. Eta Kangjeng rada ngaran deg salib. Berat teuing. Engke majaga diparigi anu salat subuh jam 8. Engke majaga di Paneglang ambalaya jalema nu 5 waktu teh jarang salat. Eta mah berat teuing Jibril. Bejakeun, ringankeun pikeun umat kula. Balik deui ta Jibril ka ditu. Assalamualaikum Gusti. Naon deui Jibril? Cek Muhammad ge berat teuing. Ari kitu 5 waktu beratin nu lebih ringan Gusti. Masya Allah. Cek Allah sahabae umat Muhammad anu ngalaksanakeun kabeneran awakna diampura dosana ku aing. Bejakeun. Kumaha Jibril cek Kangjeng? Sahabai umat Kangjeng nu ngalaksanakeun kabeneran daek sodako, daek salat, daek zakat, daek mungaji diampura dosana. Komo eta berat teuing. Moal aya jeung moal kuateun. Coba minta ringan moal daek dipundut ye lamun eueuh jaminan nu sangat ringan pikeun umat abdi cek Kangjeng. Bebe jadi Jibril kakak Allah. Ya Allah ya Rabb. Gusti anu langkung uninga kana kehendak Nabi Gusti. Gusti anu lebih paham kana kahayang kekasih Gusti nu ngaranna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdi mah hanya sekedar pelantara Gusti. Gusti nu boga kakawasan ka Muhammad. Mangga Muhammad alimeun dipundut ku Gusti lamun eueuh jaminan nu hebat pikeun umat Muhammad. Ya Jibril wa izzati wa jalali. Demi keagungan aing cek Allah, demi kemuliaan aing bejakeun ka Muhammad sabai jalemana umat Muhammad anu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeh ku aing diampura dosana. Bejakeun. Dibejakeun tah ku malaikat Jibril. Begitu dibejakeun kumaha Jibril? Kangjeng sahur Gusti Allah sahabai umat Kangjeng anu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihampura umat Kangjeng. Mangga Jibril Ijrail cabut geus cukup. Tah nu mantakan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaahna Kangjeng mahabbahna Kangjeng kana urang kabehan ngaleuwihi mahabbahna Kangjeng kana diri sorangan. Nu mantak mudah-mudahan urang di kabehan dihampura dosana. Mudah-mudahan urang kabehan bisa diwauhkeun ka Gusti Allah, diwauhkeun ka Rasulullah, dibarengan jeung Kangjeng Rasulullah di sorga. Nu mantakan sakali deui
hayu urang bukakeun hate urang, bukakeun awak urang, pinuhan awak urang ku cinta anu harapanana urang kabehan menang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten dina samudaya kalepatan cekapkeun sakieu lantaran aya keneh hiji deui guru urang anu bakal ngisi acara. Tah sakieu beku simpre bercekapkeun hapunten dina samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.